orang Cimaok tak kudu ngajawab. Tahu. Mana ngawakilan Tasik dia sih orang ngarakeun orang Tasik sia ta. Orang Tasik. Tahu di mana? Tasik. Parah lamun maneh teu apa tahu di mana parah maneh. Dicarekan tuh orang Tasik ta. Orang Tasik. Tahu di Tasik ya, Patri? Terus lain. di mana, Patri? Cianjur. Oh, Cianjur. Parah sih Abi ya. Ari saya mah terkenal Cianjur teh berasna gitu. Nya biasanya tahu aya. Loto cobek daun tales, teu kapikiran euy. Daun tales. Aya lote kela aing Borondong di mana? Borondong mah Tasik. Maneh mah sagala di Tasik wae. Jadi Borondong teh aya dua, aya nu asin jeung aya nu amis, Patri. Di 21 cenah mah. Borondong. Pelaret mah celengan kubeun citatat nya. Ada eueuh mah zaman kiri satu mah celengan euy. Burayot, burayot mah kue ali euy. Di urang mah ngaranna teh ngaburayot teh gula-gula beureum nyieun teh ku nini aing teh. Gula euy, gula make anu bahanna ciga gobel teh ya. Dan paling opak, dibuleudan sampai ke tengah. Dan urang mah sok resep atahna euy burayot teh. Kira-kira si aya pertanyaan dari pengusaha moda 78. Wajid dari mana coba? Wajid mah Mun aya Tasik di Garut, Dodol jeung Wajid adi lanceuk. Wajid jeung Dodol adi lanceuk. Bener oge sih. Ya. Tapi nu tepat, Wajid mah ti Cililin. Aya laguna. Laguna naon sia? Apa teu? Era aing sorana keur kieu keur geuring, mun urang teu geuring nu aing nih. Cililin tuh bener cing urang Cililin, Goromel Cililin. Di Bogor aya jajanan namina di Kapeler Gupak. Anjir ya tanaun di Kapeler Gupak. Tak cucur sia teh cucur di Tasik. Deus sia mah Tasik wae euy. Cing atuh da kota Jawa Barat teh da loba lain Tasik wae. Ali Sasagon apa teh, Patri? Di Bandung Barat ge Sasagon. Lain satu Sagon. Sasagon Nakalapak, nya Nakalapak kan. Burayot Benten jeung kue ali. Euy naon aing salahnya? Kunaon Pak Herman? Naon tah? Aya cucur Garut. Bener gitu cucur Garut. Tales Bogor, Kicimpring aya di mana-mana. Oyek, anjir oyek ka aing. Oyek teh sarua jeung enye, Patri. Enye teh naon? Lain bubuk, ieu bubuk lain. Aing tilu sampe. Enye Di Karawang aya Giol Karawang. Eta mah tuh artis saya siap. Ayo kita nyawer tah beak gaji Kolontong seueur di Tasik. Seueur di Tasik. Nya dipoekeun. Teng-teng. Terangeun teu teng-teng. Apa aing teh? Kan ayeuna aya keneh teh. Aya nu ngabeledag dengan jadi beas. Lain. Beas ngabeledag teh. Terus kebeledag. Aduh. Terus beas teh jadi ngarembang gitu, Patri. Aduh, aing nu diterangkeun nih orang Tasik, orang Cimaok. Ieu teng-teng teh ciga ieu ciga jadi dicetak heula jeung gula jeung remah-remah ieu ranginang ciga ranginang tangkeng geus geblek ulah dikeuretan. Ari anu beas ditaruh terus ngabeledag jadi beas gede eta naonnya, Patri, baheula teh saya teh. Eta mah jagong ieu jagong. Aduh. Tak kerupuk gerila mah Cililin. Ali Ahrem di mana? Kela Ali Ahrem jeung ngaran jelema eta mah ranginang make gula tah cicorot papais koci tanah tangan. Ali di Tasik mah taleus teh lain makanan, Patri, tapi pepeakan. Tales. Tales. Nya gitu. Ali Agrem meureun. Mane mau apal Ali Agrem? Cara apal saya. Moal mane? Moal apal. Bandung, Kang Mus. Lamaya. Arang apal Goromel aing Lamaya mah. Lamaya mah baturna Wajid euy. Jadi bahanna teh hampir tamat tina Wajid ngan dikeuretan persegi-persegi Lamaya. Kan ari Wajid mah dibungkus ku daun jagong, ieu mah. Daun kawung atau jagong? Jagong. Oh, jagongnya. Ya, aduh. Kawung Maroko abdi aing era ku netizen. Hampir mirip daun kawung jeung daun naon tadi, Patri? Daun jagong. Mirip mirip. Katimus Kang, aing apa katimus cing naon katimus? Saya mah apana buah limus, Patri. Aduh, parah. Katimus set daun sampe kene digalokeun jeung gula nya ciga naon bugis ngan tinu katimus tinu ieu sampe siga menut siga menut Kang nahanya di sosmed ayana loba nu pecitan kadem hayang dipanggil nya KDM teh loba loba fansnya gitunya hayang disapa belaan anu ka kampungna segala macam
Tapi kalau kita maya lihat karya-karyanya saja ya, da orang yang arti da KBG yang disapa, yang deket segala macam. Tapi ya orang doakeun we nya pamimpin orang teh sing sehat lah. Sehat, Ya, sing istiqomah jeung lain-lain. Dapros euy. Dapros naon teh Patri? Aduh, matematika ya. Dapros namanya. Kera-kera dapros. Aduh, naon daprosnya. Cigana kerupuk amis ya dapros teh. Saya kamari dibawa oleh-oleh ke orang Jawa, siga saroja, tapi ngaranna cenah mun di Jawa mah lain saroja. Kembang naon teh Patri? Kembang goyang. Kembang goyang tapi Eta mah Betawi. Betawi nya. Lamun Jawa mah naon? Ah, Jawa naon euy? Ayo urang kan saroja nya. Saroja. Nya. Kembang saroja. Kembang saroja. Berarti eta teh saroja teh Jawa Sorodot Barat. jempol. Kela aing ieu penasaran teh nya dapros di Karawang namina sorodot jempol. Sorodot jempol. Nah, mamen. Kadaharan gitu. Kadaharan. Ya namina Ayubi ya. Ayubi Cisayong. Orang Cibaok, Cisayong, Tasikmalaya ngalala di Jakarta nya. Terus mang tahun-tahun di Jakarta geus poeun kana bahasa Sunda ku aing diajak bahasa Sunda ka dieu ngarang ngagolontori Sundana taina ka Cisayong deui nya. Nuhun. Cisayong Cibaok Galunggung patokan. Bangkorok urang apal ya Bangkorok. Bangkorok teh euy lamun urang nyeun naon ngaranna teh ngaliwat kasok kerakna. Oh, kerakna nya. Ngeunas ya. Ari beca naon? Beca mah atuh pagi ieu ngagoseh. Ya, Kembang goyang. Saroja. Maneh bener tadi kembang goyang dapros teh. Oh, saroja berarti nya. Nya cik orang Bandung Barat mah ulah po atuh kan kela mah tawon Kang Jawa mah saroja teh. Hah? Tawon, imah tawon. Naonnya euy? Baheula nya. Neng Nurul tah Surabi di mana? Surabi mah di Bandung. NH euy ngeunah we tah Surabi NH edan euy curang. Cuman Surabi teh sok kadang sok jualan naon? Jualan Surabi sok dinegatipkeun gitu Pak. Kehet aing teh kadinya mikirna geus dibelokeun kadinya. Aing Surabi baheula teh nya pati lamun urang erek lebaran nya kolot teh nya nyieun raginang, nyieun kue-kuehnya baheula siga sampai urang apal kitu nya. Kan urang ketemuan Bang nutukeunana ngopakna. Nya. Sakabeuleecir ulin nih. Doclang. Jeung sasagona teh masih menurutnya. Masih Putri Noong saya mana apal teu? Di mana teh? Putri Noong teh ieu ciga kue dari singkong tapi tengahna teh aya cau jeung nu amis. Tapi dibungkusnya ku daun pisang. Nagasari Surabi haneut ya Pak. Anjir mancing-mancing Ari Surabi teh asin ya asan mah. Surabi haneut teh Surabi anu karek. Da bareut mah kieu mun Surabi teh zaman menak. Bareut mah cengkeh KB lain cengkeh TKB di Bandung Barat teh. Menir-menir teh bari jeung kieu tah Demang teh. Aing cenah ya mah hayang Surabi atuh cenah kadieu cenah Surabi. Jadi Surabi teh ditanggung ku nenek teh da teh ku suami istri teh di ladangan si menir teh. Jadi Surabi teh nempat. Ku keuringan di riung bari jeung Ciduru di Labareto mah kitu. Surabi teh tak karena kenal negatifnya Patri. Iya, karena Surabi teh kan eksklusif. Ka dieu maneh awalna di Lawang Panto. Ka di maneh di dapur. Ya ka kamar. Kitu. Nah negatifna, tapi ai Surabi mah anu zaman modern mah di NH di mimiti Surabi aya strawberry, aya rupa-rupa meski pernah terkenal. Bondan lain Bondan Wirano pernah kadinya. Eta teh orang Cidadak Bandung Barat sia teh bi. Maneh teu percaya Percaya teu? Percaya Patri. Eta terkenal Berarti pokoknya mah Surabi teh aslina kadaharan gitu nya kadaharan gitu. Kela tah gegeplak. Aya sasakala gegeplak aya kokolot urang almarhum tapi jago silat cenah mah teu teurak dikadek. Tapi lamahna hiji. Naon teh Patri? Ku gegeplak. Gegeplak teh mah ngageplak. Lain eta teh kadaharan. Jadi lamun maneh ningali gegeplak teh langsung ilmuna teh kieu ciga daun kelor. Pantangan gitu nya. Pantangan. Juga kitu ilmunya. Gaplek meureun, gaplek. Gaplek mah tinu sampe sia teh. Lain gapleknya. Lain gapleknya. Tuh aing kana gaplek.
Jadi gaplek teh zaman sangsa lain zaman sangsa barat teh susah zaman Jepang euy. Jadi eueuh sangeuh da diringkit atuh sia teh beas teh nini urang nyarita atuh cenah wah maneh mah moal ngalaman eta diringkit sa me dibawa ke pesawat ku Jepang jeung perang. Cenah pakai baju gen pakai karung goni cenah Patri. Tapi ka dikutuan tamang. Ada gaplek eta sasakala gaplek teh di daharan nih. Loba nu paeh teh barudak. Sangu tapi itunya teh dasarna teh sangu lain. Ciga sangu tapi lain sangu euy. Tinu sampe. Heuh kan beas mah diakut ku Jepang mah. Karunya nya ketika bayang baju pakai gaplek sampe. Pakai karung goni. Hatur nuhun ta Kang Mus.